beja bosen. Hei, kumai yang bisnis dan dari doping yuk. Mau berhenti dan deranya. Duit tempat depan yuk. Duit deh. Kau tanyakanlah ke doping lah. Dang dari telepon. Woi, duitan ya mah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kumaha dang der? Bong, nggak siap, dang dari mah bos, siap. Baragus tuh. Tenang baragus. Oh, Kira ke dia meluncur. mulai orang kadinya kayak jam 4. Oke. Oh, Oke, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, susulan heula doping. Wah, gajian aja kira cara namanya. Ayo tangan dulu lah bela. Duit itu nih yang masalah. Aduh, udah gesit. Tangan dulu lah, lumayan gitu. Yuk, dangder aing narang tungkene. Waduh, cuma urusan aja budak kicara nama. Aduh, ayo. Narang tungkene bae dangder aing. Haram jadah ieu budak kicara nama ya. Waduh, nek ngiruhan tampian haram jadah. Teka uji ko yang kicara nama ya. Mana ne kondangan aing. Hei, mana tukang bos dangder neka dieu. Hei, pusing aing ki cara nama ieu. Hei, endang ieu pegawaina teh bener ieu. Kumapan kieu urusan ieu aing ieu. Hei. Lain teh angkeun ku aing budak kaena ke. Mengenang dia. Itu manggi japing. Di isu karaga. Panai naonan. Don wa emang sama gitu. Ngendang. Dia mereka budak nipu aing. Kita uji ko yang bicara sama ieu budak. Nipu. Nipu aing. Geus pokona kieu be dari ya. Lawan mangi endang hiji ge eta budak dua. Geus bejakeun ka aing be pokona mah nya. Oke, siap. Tungguan ku aing nya. Kayak di bejaan lah. Oh, manggil. aing balik lah di mah nya. Siap. Salat dohor lah. Oke. Kelopo. Kalau kita mangi budak dua bejan aing. Oke. Ya. Cara bejan ieu. Oh, berarti itu budak kena kasus gede ta. Yakin dulu aja, dulu ekspresina doping. Anu kamari teh nya. Anu mainna ka urang ngeber-ngeber duit teh kan. Kocak aing eta. Di mana eta duit? Bising gini doang gitu nya. Pencet aing moal pieu nendang ngalepoen lagi ngangon embe. Kalau bisa kitu ngadadak atuh pasti nyin kasus di bae eta mah. Pak ngorja sabudak. Loba nu curiga puguh. Ampun jasa. Aing melieur tas kasih endang Kedeng-kedeng kasus. Oh iya parah he. Aing geus teh sebelum melangak capek ngesok magahana. Bebaturan kasus deh ampun jasa. Hawa meta endang parah bari mah. Oke, ini saya bantuan doping nyaran yuk. Aing saya lah. Nyata doping. Oh yuk. Aing naon coba masalah. Tuh. Di imanya.
apa yang bejen amat tapi nanya. Wah, nong endang lah, sing kering yang teh, nyela-nyela yang di kamari tapi nah. Nong endang lah. Ayo, aku endangnya. Mana lah? Dah. Woi Ki, di mana dia belamat? Dia, diuk. Yang be. Ngalangan bae deui. Nih, cager nama. Alhamdulillah ya cager. Ai dia ka mana bae nendang? Atau yang di dia bayang sarua dia tulak manggil dia kemana bae deh. Sebenarnya megering dia. Dan dia ngomong tengah doa aku. Coba dicek lah, anjing. Bukan ho ya, ada gering ongko deh Ki. Dek iles oke. Pusing bae teureun-eureun. Gering naon ge? Nu aya panyakit sieun ka dia mah. Bingung anjing, can nyaho penyakit naon ieu. Ki be lanjung awak anjing. Ju aya perlu naon ya. Adieu. Kesel aing dia mah aing sapoe. Hees be. Mantap Mantap mah ulin. kolat aing. Bu, pikiran hirup liar. Lanjut kumaki, apa bisnisin yo, soalnya yang isuk yo, ngajak jalan, calon bene aing. Hih, makan aing kade ge. Aing nanyak-nanyakeun bisnis ka dia, sugan be aya dia. Bisnis di langit, aing sakit liarna. Hih, dia mah. Juku mah geng skidang urang. Aing lieur cakaran be kolot aing di imah bae. Kumaha ge, di sarua aing ge, liar. Tetep kudu kumaha, geus kuduna kieu meureun. Dang. Aing pirasat aing teu ngeunaheun ya. Kan tengenan kumaha ki, firasat naon yo. Atau tepan kamari urang bisnisnya budang jeung doping. Oh soal eta, nya, aing rada kepikiran ya. Eta kira-kira doping. Neangan moal ge nya, jaja-jaja pegawaian teh anggeus kurang. Atuh pastilah neangan batur dangdeun aja yang dijual kayak batur datang ongko bos nak ditu dangdeun narang tung kene. Pasti di teangan ya orang ku doping ya. Laju kumaha dang, eta lamun bener doping neangan urang. Enggak, skor mah kieu bae Ki. Urang kan kayak kerboga masalah gede. Ulah waka kekeleuyeran di lembur. Mending baturan aing ngangon be. Kumaha tah? Sugan be di leuweung mah rada tariis gitu. Kau nggak saya ge? Nih aing ngabaturan dia ngangon. Teu pernah di lembur aing ge, sarieun. Ulah waka kuari Ki, kayak rada berangan be heula. Ya kuari mah kieu keneh cuacana ge. Teu ngareunah di leuweung. Dang. Sejam 4 yo, berjanji anjing doping yo. Bel heula jelema lah. Si dutan be opat diangkat. Doping enggak boleh amat berangkat ya. Kabur burit ya yo. Aduh. Jam 4 yo. Sabar baik bagaimana lah. Yang mau kena buka dangdut. Janjian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, bos. Semuanya dangdut. Masih ngobrol itu be. Kan ditelepon cari si amat bang. Buku HP na lobet. Orangnya kerbar rusing kyo. Sewa urang ieu. Sing ngobrol supaya jelas ya. Supaya kadang pemajikan urang. Ayo kan bos sih bos. Yuk lah bos. Aduh, ini kurang bos. Aduh, kumanya lu namanya bisnis. Rusing. Ayo bos. Langsung bos. Sali. Ngono nih ya. Iya urang iya bos, urang. Yang tamburan ya. Lain kita tadi ditelepon harece. Ih, bos HP na lobet ku anakku lah pusing bae di tadi menengan jelema teh kapanggih-panggih. Kumaya. Ih, justru eta urang kaji dia ieu. Ih, urang bingung nih ngomong aku kumanya. Lain kumanya naon bos? Tadi dangdeur kurang di tong. Di kebon. Aduh, urang ye, pusing bae di tadi. Mana isin urang kasorangan ieu teu ngarasa teu enak urang. Kumanya bosnya ieu hadena kumanya. Coba gerak. Ih,
Kebeneran naik itu mah bos orang ke Hampura. Orang kena musibah gede yuk. Wih, Musibah naon bos? Waduh, kaget amat ti urang jadi yuk. bos, pugus duit orang leungit, jadi bayar dangdeur pun kesorangan. Terus pusing baik, mau enak di orang yuk. Pugus tuh percaya mah, murah kita. Tah. Tuh, ngan aya calana-calana doang jeung salin. Dompet tuh. Ampura bela bos ieu mah. Kumaha deui ge dia kemusibahan. Masa Allah bae nya bos musibah teh aya bae. Nya keur kieu kaayaan ho. Aduh, da paing mah. Aduh bos yo. Ampura bae urang ah. Ala jeung kumaha deui. Ampun duh. Ala jeung apa kumaha ngurung ja musibah ngaranna ge urang mah sarua urang minta hampura ho. Oh saling ngampurakeun bae bos lah. Oke nya. Itu urang ulah pegat kitu ya. Oh, kieu bisa lain kali. Antek deui lah kayak. Oh. Ngaitan jodoh beurnya. Mohon bos. Surang langsung balik banyak ya. Oke. Ayo, hampuranya yuk. Ayo. Sami-sami mas hampuranya. Oh, ya. Hampura sakeudeui udah. Nggak ada di jalan lah bos? Iya. Aduh, tinggal lagi pusing ya. Mana duit nang bayaran kabudak nang iem timi doa. Mana isuk ke kondangan. Bicara nama isu menta denda bayi kayak endang sekalian lah. Tuh mantap budak. Film bikin gitu kan ngeludak. Senang nang yang mah. Lain. Jual baju celana itu semua demi nyai. Nangki, naoneun dia? Doping lain. Atuh mabur. Ngalangan jalan bae. Sat doang. Atuh jaieu makhlukna masa simut yo. Ais biak anjur biak Cianjur biak Bogor biak Itali neangan. Segitu ibu budaknya. Dang, hoi. Dang. Hei, budak hei, coba. Budak ada. Coba. Peng, aduh, gergering, gilieur, aing ganggu bae, masyaallah. Gering dia. Puguh, ping yang ngerisan. Aduh, aing ngerisan. Naoneun? Aing tadi nama. Aing tadi nek minta pertanggungjawaban dia ieu. Tanggung jawab naon, ping? Atuh eta kamari dia kulidang dari dinuaing. Pancan rengsek kumaha urusana eta. Dengan 2 tangkal doang nu dicabut. Waduh dia mah ngisinkeun aing ge cirita nama. Harus teu kauji ku aing ieu mah. Ieu mah dia. Betul aja kumaha ping geus kieu mah nya kadeulana aing meureun kuari awak aing ge masyaallah geus kawawa ping ieu sebenarnya. Minta keringanan bae lah kumaha ping carana ieu nek nganggeuskeun masalahna aing ieu. Geus kieu bae borong. Berhubung jaing sarua karugian ku dia. Ayeuna kieu aing minta ganti bae geus 100.000 duit nu kamari. Kumaha tah? Jaing sarua karugian. Astaga pan ping 100.000. Pan duitna 60 doang ping. Bari jeung duitna pan eureun bagi-bagi ke Kiki. Dibikin ka Kiki kumaha dang. Dia mah gringong kok nggak bohong keneh bae. Pugus Kiki kamari kayak mah aing ngamuk deui pajalan ku aing diberi duit 20.000. Horeng ku dia kabeh duit mah kumaha eta kitu. Dia nek nipu aing di bae ki carana mah dang. Aing teu sebab malang kieu mah dang ka dia dang masyaallah bae. Dia mah geus pokona mah aing mah nyambung mau tahu jaing sarua karugian dang. Aing mah minta 100.000. Lah misalkan dia teh sanggup
Aing waya terpaksa narik dia. Kumata. Ping, kieu bae nya. Wayahna 90.000 bae. Soalnya aing boga janji jeung bebene neuk ulin ke sore. Pan dia mah kumanan. Gringongko nek janjing awewe. Dia bohong ya ka aing bohong deui bae. Puguh sebenarnya mah kieu Ping nya. Aing teh gering kurindu, masyaallah bae. Aing lamun kapanggih jeung manehna sugan awak rada mendingan gitu. Soal aing ge muriang kangen ka manehna ya Ping. Kumaha tah aduh. Kuai mesti kaharti penyakit. Penyakit naon ku sakiti baheula yang karang kadang penyakit. Penyakit rindu. Penyakit budak orang aneh-aneh bae ai. Jadi kieu Ping aing kamari berobat ka dokter diperiksa. Lanjut cak dokter gitu. Aing nanya penyakit naon gitu, Dok. Jadi cak si dokter, kor rindu cenah gitu. Aing duh pusing Ping Ai mau karang kadang ada penyakit korindu. Dia aya bae dang. Ngeusana kieu belah. Aina dia berhubung dia aingnya dia keur gering karunya sarua aing jatuh tega. Aina dia sanggup mayar iraha ka aing. Jadi geus kieu bae Ping nya, kahiji meureun aing neangan kiki heula minta tambahna. Kadua can bisa mastikeun iraha bisa merena. Tapi lamun geus aya si duit aing moal tangkan teu datang, kayak mendake dianterkeun lah gitu. Oke gitu urang. Kuan ditungguan dia bisa mayarna irahanya. Soalnya aing keur butuh ieu. Ulah dingkengkeun deui lamun saya ho. Mana ini kondangan masalahna ieu. Mana boga hutang di kami toha. Awas, bila cager bae aing balik nya. Oh, aduh, hampura nya Ping gitu bae yo. Aduh. Aing hampura geus ganggu penyakit dia, penyakit teu jelas. Oh, gitu. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Yes. Ada kumpul tipu dia tak. Oh. Udah yang temur ya. Masih pinya. Ki. Aman, beres, lancar. Wih. Kumaha dang? Aman. Aman, tenang baik, lancar pokoknya mah. Doping. Syukur beda. Ini mana yang kabel hutang? Kumaha dang aman? Hei, lancar, aman. Bener. Oh. Bari doping ya ditipu nah. Banyak. Oh. Aing pura-pura green gimana? Lanjut percaya bae mabur. Beda aing. Parah dan ki dia mah tan. Wah, pen gua ladang gitu dada. Disuruh eta dia mah yang matakan aing ieu ya. Aing ge sarua mitina mah. Untungna ge dimaklum. Mun teu mah. Hei, Rajina mah. Doping. Pudang baik, pudang dibobodo. sering baik tipuan dopingnya. Hewan panah dia sebenarnya baturan pas ieu dia.